sama si Mang Epo tukang dahar baru karena mah aya di wisata kuliner Kerkop berada rek ditarungkeun si kami jeung tukang dahar saanu meunang lomba kadaharan nu paling loba baru orang ditinggali teh alas si kadaharan teh bening segala aya kieu urusan teh corona ge kuat aya 15 macam kieu saking kulobana aya kadaharan kuat kali rek kadaharan nu mana wae ge geus eta kadaharan cumi heula tah lipet dengan ngan kieu geuning mimiti persanguan duniawi dimsum cemilan nepikeun ka naon ieu teh kadaharan Korea kadaharan Jepang dipikeun ka kerupuk kulit oge aya layar kayak adegan mesra heula ya tara si tukang daharnya si teteh ini alas ya aing mah jomblo menangis ieu mah pokona mah di pinggirannya orang ni serokeun teh alas si takoyaki teh ieu bener-bener geuna pisan jejer liasina teu waduk teh mending geuna pisan pokona mah orang Garut luar Garut orang mana wae ge anu keur ka Garut pokona mah kudu nyobaan wisata kuliner Kerkop kadaharan ngaranna teh nana loba pisan urusan ti kudu mah tinggal di Sebor aja bake aneka minumannya dari mereka ini mah atau benar-benar otomatis menyeportikulasikan dengan baik. Cowok